Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Jeung ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Sabut nungguan dahareun asak, Ki Jayeng teh narangkeun heula riwayat Kampung Marunda. Ceuk Ki Jayeng baheula jauh ti baheula Kampung Marunda teh nalahna utan duri, sabab samemeh dijieun lembur mah ieu tempat teh mangrupa leuweung anu jembat ku eurih saliara jeung rupa-rupa tutuwuhan anu cucukan. Nepi ke akhirna ngajanggelek jadi kampung oge angger nalah namah utan duri. Diganti-ganti sote sanggeus ka ieu lembur datang begal gerot nu nalahna si Ronda. Si Ronda teh ganggas lain bobohongan. Tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun androk. Androk nyonyah Walanda. Ceuk Ki Jayeng andekak nyang hareupan wedang jahe. Anu menang nyampakeun hiji budak parawan Luis Gelis, umurna paling luhur 15 tahun. Eta budak parawan teh sakapeung mah ret deui ka sanaya, tapi sabalikna ari sanaya mah bangun tonggoy we teu malire. Umur sanaya teh ayeuna kurang leuwih 30 tahunan, ngan kusabab kumis jeung gadona geus dikurud. Beungeutna teh katingali jadi leuwih ngora batan keur jembros. Kumis jeung janggot dikurud aladan nu badanan kahayang seiket hideung. Aing mah sanggeuk jeung anjeung jalma bewok teh lah. Beungeut bewok teh sok dipapandekeun jeung jalma jahat deuleu. Omong seiket hideung saminggu kaliwat. Meureun kusabab beungeut sanaya gagah jeung kasep nu ngalantarankeun budak parawan di eta imah teh ngagiler ka sanaya. Nya remen ngagiler ka sanaya. Sok tulurkeun benar carita teh. Nah bat eureun heula ieu teh. Ceuk si iket hideung mepeuskeun lamunan sanaya anu keur ngahulang. Ari keur Ki Jayeng nu matak nyarita ngadadak eureun teh kusabab harita keur nalingakeun budak parawan Luis anu gawena teh ngan ngareretan bae ka sanaya. Sameme nuluykeun carita anana Ki Jayeng teh ngareret heula ka budak parawan teh. Neng Ci, indi teh itu ka dapur. Teu hade budak parawan milu ngobrol di dieu. Ceuk Ki Jayeng ngusir budak Luis anu tetela ngaranna teh Neng Ci. Ari geus diusir ku Ki Jayeng mah nyi Neng Ci teh kakarak daek ngaleos ka Sugri. Tapi sanajan kitu panonna mah masih keneh aya waktu keur ngajorelat neuteup ka sanaya bari ninggalan imut. Sanaya reuaseun sabab ayeuna mah panonna oge parang ngagiler ka Nyi Neng Ci. Atuh dua panon teh padu teuteup karasa ku sanaya. Panon Nyi Neng Ci teh mani asa nancep parat kana jajantungna. Untung bae teh katutuluyan sabab Nyi Neng Ci na oge kaburu ngaleos manten. Hampuraeun eta budak teh. Sakitu geus kagedean oge angger we. Tacan keneh dewasa.
Batur masa gede kitu teges boga turunan. Ieu mah kawin oge acan. Cenah. Sanajan teh hayang ngabandungan, manehna mah ngarasa sieun Ki Jayeng teh keur ngaso-ngaso anakna malar aya nu naksir. Boa Ki Jayeng teh rek nangan piminantueun. Ih, teu lain-lain bae mikir teh. Tapi mun mah nya manehna ngaso-ngaso anakna. Aing mah rek nolak sapanjodogan bae. Sebab hati aing mah ukur keur nyisunia. Omong sanaya dina jero hatena. Ari nyeneng geus eueuh mah Ki Jayeng teh nuluykeun deui dongengna ka Sugri. Tah kusabab si Ronda Garong teh gawena ukur ngacokeun bae atuh pamustunganna mah. Manehna katut balad-balad teh diobrot diudag ka mana oge. Pamustunganana si Ronda anu sakitu ganggasna teh teu kuat kudu ngalawan Bedil Kumpeni mah. Manehna dicangkalak nepi ka unggah balewat tangan di Batavia. Tur pamustunganna mah diasupkeun ka bui. Bejana eta begal gero teh tiwas di jero bui cenah. Ari ngaranna tug kayeuna dipake ngaran lembur. Nelah nama jadi Kampung Marunda. Nepi ka Danget Kiwari. Ceuk Ki Jayeng panjang lebar. Tapi dibere dongeng kitu teh si Iket Hideung masih ga anu can sugemaeun. Pasacan nyambung jeung kapanasaran aing eta dongeng teh deuleu. Kapan tadi mah aing teh tumanya. Kunaon jalma anyar pinanggih make dipantrang meuting di tempat. Si Iket Hideung penasaran. Engke, pan kami canreng saya nyarita ieu teh. Ki Jayeng nempas bari kituna teh langsung neruskan deui caritaannana. Ieu mah geus jadi kapantrang urang dieu ti baheulana. Yen ulah narima jalma saliwat angot make dititah ngararep mah. Ceuk Ki Jayeng. Hal ieu teh sabenerna mah lain keur kapentingan urang lembur cenah, tapi da keur kapentingan Sema. Bisi cilaka pokna teh. Cilaka kumaha ieu teh? Geus sababaraha kali kajadian. Sapan aya Semah anu nganjang tur ngararep leuwih ti 2 poe. Lamun teu gering parna teh sok tuluy maot. Tuh, pan ieu teh sagalana oge keur kapentingan Semah. Lain keur urang dieu. Jadi lamun kami tadi ngusir-ngusir teh sabenerna mah lain teh sopan, lain teh ngajenan, tapi demi keur kapentingan Semah supaya salamet. Ceuk Ki Jayeng jadi asa meunang ayeuna mah. Teu percaya aing mah. Si Iket Hideung gogodeg. Aya deui anu jadi kapantrang keur urang dieu teh. Omong Ki Jayeng deui. Masih aya keneh nya. Si Iket Hideung meni curinghak. Naon deui? Eta kapantrang teh. Awewe urang dieu pantrang menangkeun lalaki anu jolna ti luarin Kampung Marunda. Ceuk Ki Jayeng. Ngadenge kitu si Iket Hideung mah gagebes. Paduli teuing ah. Barukan aing bogoh kitu ka anak sia kitu. Omongna. Eta si sanaya. Bogoh henteu ka anakna Ki Jayeng. Sanaya. Ceuk si Iket Hideung bari murilit neuteup ka sanaya anu teh tadi ukur cicing bae. Sabenerna sanaya teh hayang nyarita yen manehna oge teu kagendam ku Nyenengci. Tapi manehna mikir bet asa teu merenah make jeung kudu balaka sarupa kitu. Mun dibalakakeun ka Si Iket Hideung atuh pisah kumahaeun tugeunaheunana hate Nyenengci mun ngadengeun. Masing Nyenengci henteu boga rasa bogoh ka sanaya oge, tapi mun sanaya nyarita togmol yen teu bogoh ka Nyenengci, jinisna teh tangtu moal ngeunaheun hatena. Nu matak batan panjang urusan mah sanaya teh milih cicing unggeuk tapi maksud teh unggeuk henteu tapi godeg oge henteu. Da nya geuning teu kapapanjangan. Keur masih Iket Hideung oge ukur saliwat tumanyana katurug-turug obrolan teh geus ganti deui medar hal-hal sejen. Eureun-eureun sote sanggeus sursor dahareun di asongan sanguhan neut pulen deungeun nagu rame dibeuleum digenah-genah ku rupa-rupa samara. Saha anu teu uruy atuh angot si Iket Hideung anu kabeuki dahar mah.
Sasa teu kudu ditawaran 2 kali. Manehna mah langsung wae ngeduk sangu jeung nyewol punduk ku rame. Bari samutu teh bari nyetrokan cengek anyar metik guluntungan anu semu amis teh. Rengse dahar sanaya mah geus noelan si Iket hideung. Ya naon ieu teh? Omong si Iket hideung anu marelak heuai alatan teluh kejo. Hayu, urang amitaneum. Omong sanaya teh sabar. Aing mah rek ngadona esula we saputing mah. Tembal si Iket hideung bari ngagelehe ditepas. Har, ari kisilah. Mun sia kojor ketulah ku panterangan Marunda mah. Cik we. Coba inggah ti dieu lah. Inggah ti heula mun sieun mah. Omong si Iket hideung bari dianggal ku leungeunna malah teu kungsi lamahna mah geus peureum hayam. Siga ngawahan rek nyaba ka alam impian. Lain du mesieun pae. Tapi pan urang teh keur ngudag waktu dina ngajait nasib ke Mas Tanu. Teu puguh pisan kisilah mah. Ongkoh rek nulungan batur tapi ngadon senang-senang di kieu. Sanaya protes kana paripola si Iket hideung anu sageunahna. Nulungan batur teh lain hartina urang sorangan kudu susah sia. Omong si Iket hideung casentak bari nyanggigir ku hayangna nukangan sanaya. Ngadenge si Iket hideung ke hayang ngararab heula di kampung sanaya mah jadi teu geunah hate. Lain kitu kisilah. Ieu lembur teh kapan keur keun aku bancang pakewu. Malah keur kapapatenan da sabubuhan wargana tiwas di rawa bangke ku ganggasna Ki Jurangrong. Nah hari kisilah teu ngadenge kitu. Sabot orang capek rahan teh pangisi lembur mah. Keur ting darangek midang dam ku sabab leungiteun kula wargana. Omong sanaya kerung. Yang umpama ngarasa karunya mah ceuk atuh ku sia tulungan. Ngan tulungan kumaha. Sidik maranehna teh geus parae. Nyuk curuk karawa bangke oge paling copel ukur bisa ngakutan mayitna. Ada sakadar ukur ngakutan mayit mah. Urang lembur oge bari saeun. Jadi mun mah urang nulung nya kudu anu pikahartieun ukur maranehna lah. Ulah ukur sahinasna puraga tanpa kadangda. Tembal si Iket hideung ngasongkeun alesan. Sanaya jempen teu terus nambalang sebagus pangalaman. Nyaeta mun loba adu carita jeung si Iket hideung temah namah mawa pipaseaeun parearea omong. Antukna manehna oge jadi cicing. Da nya kapikir ku manehna oge nulungan tehnya nulungan kumaha. Sabab adu geus paeh moal bisa dihilupkeun deui. Ari sakadar ngakutan mayit mah da nya deui ku urang lembur oge pasti bisa dipigawe. Kapan ayeuna oge Ki Jayeng teh keur ngeprak wargana pikeun muru rawa bangke balukar polahna siluman. Inget deui kana eta sebutan ayeuna mah sanaya teh jadi nalangsa. Kumahan teh rek kitu sebab geuning sebutan siluman teh ayeuna mah lain ukur ditudingkeun ka Ki Jurangrong tapi oge ka Nyi Sunia. Ceuk Bohim oge kapan anu niwaskeun sabubuhan urang kampung Marunda teh lain Ki Jurangrong tapi Nyi Sunia. Nyi Sunia teh geus jadi kaki tangan Ki Jurangrong dina upaya ngalancarkeun pamaksudan Ki Jurangrong anu resep miwat budak parawan. Sabot sanaya ngahulang kitu di patengahan torojol Nyi Nengci. Atuh Akang, bener mah mondok we sapeuting ieu mah. Omongna dadak sakala. Ngadenge caritaan eta budak parawan sanaya mah ukur ngahulang. Kapan cek abah oge panterangna kampung Marunda mah mun aya semah mondok 2 peuting. Nya meureun aringan sapeuting mah moal naon? Pokna meni semu maksa. Malar sanaya ngararep di Marunda. Kusabab ngajudi kitu atuh sanaya teh langsung bae nyelok. Siga-siga Nyai mah maksa kami supaya ngarep di dieu nya cenah. Dicelok itu Nyi Nengci ngeluk tungkul. Sabot Nyi Nengci ngeluk torojol awewe tengah tubuh anu tangtuna ge ieu teh indungna. Nya atuh Ujang sapeuting mah ngararep we di dieu ceuk indungnya Nyi Nengci mantuan anakna.
Nah kami make kudu ngarep di dieu mah, ngomong sanaya. Ieu lembur teh keur teu aman, utamana mah keur kasalamatan budak parawan. Peuting mangkukna aya budak parawan di iwat demit. Kami teh jadi hariwang sebab kami teh boga budak parawan. Kami ngadenge beja si bapa anu keur nyagrek ieu teh boga pangabisa cenah. Meureun manehna teh bisa dipake panyalindungan urang Marunda. Ceuk indungna nyeneng ci siga anu semu ngalengis hayang deui pikarunya. Ukur cicing sapeting di dieu, bet piraku make bisa nang tayungan pangeusih lembur. Cek sanaya bari neuteub indungna nyeneng ci. Ngadenge omongan sanaya teh malah ngadon nyeneng cina sorangan anu ngajawab mah. Atuh mun akang ludeung mah gumbara we di dieu. Malar si Amang anu keur nyegrek teh bisa jadi patugas keamanan di ieu lembur, omongna. Omonganana siga nu miharep kasih iket hideung tapi ari sorot panonna mah nitip leleb ka sanaya. Ditetep leleb sarupa kitu sanaya ngabalieur teu deung malik netep. Tah nya kitu ari kahayang kami mah siluman anu ngaganggu kampung Marunda teh sakitu jahat jeung ganggasna. Perlu dilawan ku anu pangabisana mah sagi. Omong indungna nyeneng ci. Dicaritaan kitu sanaya mah teu nyaho kumahanya kudu ngajawab. Ari palebah dinya mah kumaha ieu be dudungan kami. Tembal sanaya bari nuduhkeun ku raretna kasih iket hideung anu masih keneh katangan kerek nyegrek. Kasukri pamirsa mitra kaum dangwa nu mulia. Parat nepikeun ka sore si iket hideung teh sarena hudang soteh bane bae kagandengen ku anu anyar datang di rawa bangke. Aya naon ieu teh? Menegara deng kieu tuh. Omong si iket hideung bari nguliat hudang. Itu cenah bejana korban-korban kaganggasan ke jurang rong teh teu kapanggih. Omong sanaya bari cengkat rek nyampeurkeun Ki Jayeng anu anyar balik di rawa bangke. Anya kitu teu kapanggih Ki Jayeng. Omong iket hideung masih keneh kukuliatan jeung marelek heuai. Puguh aneh padahal cek si Bohim mah baturna nu tujuhan teh dibinasa di rawa bangke tur kabeh tigujubar kana rawa. Tembal Ki Jayeng anu dirariung ku kulawarga korban bari reumbai cimata. Dibabas kana dasar leutak meureun. Eta kira-kirana jarotan teu rawa teh. Omong si iket hideung. Puguh we jero mah. Da sakalian gantar tilu depa dibabaskeun oge masih keneh ngalalap jeung tung-tung-tung-tung na teh. Ki Bohim anu nembalan mah. Atuh ari kitu mah. Ceuk si iket hideung. Manggeus bae atuh. Ari geus ngalalap kana dasar rawa mah. Omongna deui siga teu ambil pusing. Ngadeng eta caritaan Ki Jayeng mah siga anu teh sugema. Da katembong gilarna teh rada beda ka si iket hideung teh. Nu maot mah pasti dikubur. Ayeuna geus kakubur bari teu kudu nyapekeun anu hirup. Nya syukur we atuh. Omong si iket hideung minangkan nembalan kana gilar panon Ki Jayeng. Benar kitu mah. Tapi hade goreng oge nyawa manusia. Kami teh utamana mah kulawarga korban. Hayang puguh we. Ku eueuh na kolotna atawa bapana atawa salakina. Nah hanya tiwas korban kaganggasan deungeun tawa kumaha. Geuning ceuk paribasa oge cenah leutik ringkang gede bugang. Urusan nyawa manusia mah teu bisa dimomorekeun kitu bae. Nah salamet nah paeh kudu puguh teu cekelanana. Mun salamat atuh kudu kumpul, mun paehnya kudu aya kuburanana. Nu penting mah ku itu ku kieu oge kulawarga teh hayang nyaho bungkeuleukeunana. Ki Jayeng mani panjang lebar ngeces-ngeceskeun ka si iket hideung. Ari ningali sareatna mah maranehna teh geus parae. Nu matak tibatan capek-capek neangan mah nya mending ridokeun bae. Ke anu penting mah anu hayrup keneh kudu bisa ngajaga keselamatan diri. Tembal si iket hideung minangka ngabantah kana pamanggih Ki Jayeng.
Ingat karena soal keselamatan indungna nyeneng Cinerojol. Bener pisan omongan kisilah teh. Keselamatan anu masih kena hirup leuwih perlu diperhatikeun. Tah, ku kituna kisilah ku kami diperih pati. Pikeun nang tayungan rahayat di Marunda supaya bebas tina bancang pakewu. Dicaritaan kitu mah seukeut hideung teh kalah undur-unduran siga nunara. Har, nah bat malindas ka kami. Pokna masih kena undur-unduran. Kudu kusabab kisilah mah boga bawanen jeung boga pangabisa. Mejeuna jelema boga pangabisa mah nang tayungan jalma hengker. Omong indungna nyeneng Ci Narawela. Ki Jayeng oge asa diingetan yen si iket hideung teh jalma nu leber wawanen jeung luhur kabisana. Atuh basa pamajikanna nyarita kitu teh manehna oge sarua milu ngaheueuhkeun. Ulah kagok nyaduduluran. Kisila pikeun kasalamatan urang dieu daek teu daek kudu cicing di dieu pikeun sababaraha halila mah. Sakurang-kurang mah sanggeus yakin yen ka ieu lembur moal datang deui siluman atawa jalma jahat sejena. Omong Ki Jayeng menerima mandapan pisan. Tuh, teu bisa. Tembal si iket hideung. Is, ulah kitu Nah kisilah tente karunya kasasama manusia anu keur tunggara. Omong Ki Jayeng. Teu bisa. Nah ieu teh ngahajani tak aing cilaka kitu. Tembal si iket hideung kekepehan kene. Jalma jago mah babari cilaka meureun. Tempas Ki Jayeng. Dinyakeun ku urang dinya anu sarua papada miharap si iket hideung teh nganjrek heula di Marunda. Tapi da aing mah teu wani ngarempak pantrangan deuleu. Si iket hideung tapis ngasongkeun alesan. Har, ngarempak pantrang naon? Omong Ki Jayeng heran. Piraku sia geus poho deui. Kapan tadi isuk-isuk teh geus ngusir aing supaya ulah ngadon reureuf di lembur. Sabab aya pantrangan cenah. Aing teh cicingna di dieu lembur teh teu meunang leuwih ti 2 poe. Kitu lain. Omong si iket hideung semu nyentak. Ari geus diingetan kitu mah boh Ki Jayeng boh warga sejena jadi ting harulang. Ting harulang maksud teh pantosna nya kaharti yen kampung Marunda mah tiba heula oge boga pantrang. Nyaeta teu meunang kaimpungan ku jalma luar leuwih ti 2 poe. Eueuh nya. Kumaha atuh nya? Omong Ki Bohi milu bingung. Sare oge katingali ting harintul nembongkeun kabingungna. Sanggeus rada lila kakara kadenge sora Ki Jayeng. Kumaha atuh mun 2 poe we jejeng di dieu. Ari geus 2 poe mah rek aya nanaon rek eueuh nanaon. Kami sararea bakal udeung ditinggalkeun oge cenah. Tanya kitu we tuh, tanya kitu we tuh lah. Saur manuk urang lembur. Ngatur ka aing. Si iket hideung kutuk gendang. Wayahna we kisila. Mun kisila sanggup nedunan pamenta kami ka hayang kisila naon bae pasti digugu. Sok bisi hayang dipangmeuleukeun deui gurame. Hayang pang bedahkeun balong anu eusina bibit lauk emas. Atawa sakur naon bae nu aya di ieu lembur moal burung dibikeun nu sakiranna dipenta mah. Omong Ki Jayeng semu ngolo-ngolo si iket hideung malar daek nedunan pamentana. Lah syukur atuh rek kitu mah. Ayeuna aing boga pasaratan. Heug bae aing nang tayungan ieu lembur. Sok asal budak parawan sia kawinkeun ka hisanaya. Omong si iket hideung bade ngareret ka sanaya anu harita keur melong nyeneng Ci. Demi ngadenge eta pasaratan anu pangreuwasna mah taya lian iwal ti sanaya. Har kisilah. Nanaon anta teh? Abong letah tetulangan bibir teu diwengku. Nyarita teh padu ngabae. Sanaya teh suka diadu-adu. Aing mah ngasongkeun pasaratan ieu teh ku hayang nulungan sia. Sabab deuleu-deuleu teh teu sukane sia mah melong bae ka anakna tua kampung Marunda deuleu. Omong si iket hideung tanpa tedeng aling-aling.
Diomongan kitu sanaya teh manireup geneuk rai pias paselang jeung bareureum beungeut bakat tingku era. Ki Jayeng jeung pamajikanna oge katembong ngajenghok reuas basa si Iket Hideung cumarita sarupa kitu teh. Meureun maraneh teh saeutik oge henteu ngajudi yen si Iket Hideung make boga pamenta sarupa kitu. Ukur nyeneng ci anu ngeluk tungkul bari umat imut mah siga-siga omongan si Iket Hideung teh geus mangrupa panglamar keur manehna. Heuh, ku sangka aya hate kadua leutik kasih nyai. Ceuk Ki Jayeng semu bingung jeung samar pola. Lain aing geuleuh nu boga hate kadua leutik mah, itu si sanaya tuh. Omong si Iket Hideung nuduhkeun ku irungna ka sanaya anu pungak pinguk samar pola. Lain nampik pangasih lain nolak parentah ngan hari pelebah dieum nah kami teh bisa meneruskeun ku alatan kampung Marunda teh kapan boga kapantrang yen bungkus ayo geus dibejaan eta mah omong si Iket Hideung. Ningali si Iket Hideung siga anu kasigeung Ki Jayeng katembong bingungeunana atuh geus sila sabenerna mah tong ngasongkeun pasaratan anu sakirana kami moal bisa neduna. Cek kami oge rek menta naon bae mun mah di kami harta loba bisi rek dicokot kabehanana hempek teh teuing sok asal rakyat di ieu kasalematanana rakyat di dieu kasalematanana kajamin omong nama mandapan jeung kebek ku harepan ka Sugri. Ngaringi jeung ningali Ki Jayeng meuni sakitu mamandapanana menta dilaksanakeun pamentana si Iket Hideung mah ngan para katak bae seuri meuni ngeunah nakar. Si Iket Hideung ningali si Iket Hideung kitu petasan aya maju ka hareup bari nyarita samuk keheul. Iket Hideung. Ari sakirana moal dudunan ka hayang urang dieu mah atuh mentong sok ngulinkeun lah. Manggeus ayeuna mah mending oge hayu urang ini teh dieu. Cenah peureupna maniti paparakat bakat tinggu keheul ka si Iket Hideung. Tapi ari si Iket Hideung mah bangun teh anu teu malire kana omongan sanaya da buktina geuning ngadon angger wae seserian. Cenah mani geunah heunaker seurina teh. Penting keserian bae lah, teu lucu. Ceuk sanaya ambakeun keneh. Aing mah matak cerita bawani ku ngarasa lucu. Ieu tua kampung Marunda teh teu boga perlu hayang nang tayungan nasi berayat na tapi mumul nyubadanan pasaratan ku sabab risi ngarempak pantrang. Tapi alus-alus lah. Sia teh daek mertahankeun adeg-adeg hirup anu geus dikukut ti baheula mula. Rek bener rek henteu eta eusi pantrang teh nganu eces. Sia teh hayang nyobaan mertahankeun tradisi. Keun bae lah, ku aing diajenan lah. Minang katandang ajenan ka urang dieu aing rek cicing di Marunda. Ceuk si Iket Hideung teh nyaritana daria ayeuna mah. Nah bener omongan gesilah teh. Lain rek niat ngaheureuyan kami. Omong Ki Jayeng masih keneh cang saya. Nah kudu kumaha tuh aing nyaritana ieu teh. Ari paleba pasaratan anak kumaha tuh ceuk Ki Jayeng deui. Kapan juk sia moal bisa ari anak sia kudu kawin jeung batur aing mah. Omong si Iket Hideung. Tah kusabab moal bisa teh. Kusabab moal bisa teh. Aing oge moal menta pasaratan. Pokona mah rek niat tutulung we aing mah. Omong si Iket Hideung tetap daria. Kami matarani tah jalma tanpa karana upah. Ngajaga kasalamatan balarea teh lain gawe bemeh memuluk. Bakal kacida beratna euy. Nu mata kami keukeuh kudu mere upah. Baheula oge kolot kami nitah kumpeni pikeun nyangkal kerampo gerot. Si ronda teh karana upah. Piraku ku bangsa sorangan. Ka bangsa sorangan maksud teh. Anu nyieun jasa make cukup ku cai atah onaman mah. Omong Ki Jayeng meuni keukeuh peuteukeuh ngajaga martabatna.
ngadenge ceritaan Ki Jayeng si iket hideung mah batik gogodeg. Sia mamantang mul tapi aku sorangan. Tadi aing minta pasaratan hayang di Pulau Minantu ditolak sapajodogan. Ayeuna aing teu menta buruhna naon, keukeuh kudu menta bae. Ngomong si iket hideung. Manggeus atuh ayeuna mah kieu we lah. Aing angger rek meta upah jang ngajaga ieu lembur tina banjang pakewu. Saban mere dahar ka aing duaan nya deungeunna teh kudu anu ngeunah-ngeunah. Kumaha sanggup? Ceuk si iket hideung. Sanggup saur manuk. Ki Jayeng luak liuk kasakumna rahayat bari siri atoh dumeh rahayatna panuju kana pamenta si iket hideung. Rahayat teh malah make susurakan sagala rupa dumeh si iket hideung daek nang tayungan lembur tina pangjorag jalma jahat. Ningali sakumna urang kampung Marunda meni handaruan mapag kasadiaan si iket hideung. Sakedapan mah teh sanaya teh make kagagas sagala rupa kasugri. Kumaha terek kitu sabab rahayat lembur anu teu daya teh upaya. Sabenerna mah mika butuh anu sanggup nang tayungan kasalametan maranehna sacara lahir jeung batin. Masing sanaya asa kaganggu ku pamenta urang lembur oge tapi ari ningali rahayat sakitu kebak ku harepan mah. Manehna teu bisa kukumaha. Sabenerna mah nyaan sanaya teh asa kaganggu. Kapan tujuan anu utama datang ka ieu wewengkon teh maksudna mah hayang nulungan Ki Mas Tanu anu ayeuna keur aya dina kungkungan kumpeni. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula radaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.